ngopi lah Aiman. Sok Ngopi lah. Tapi Sok. Sok, lah. kuring ge da. Ngopi ngan ieu mah rada antik gelasna yeuh. Doping. Dongeng ngopi jeung kuring. Sulput. Terus Aiman ieu mah naros deui yeuh. Naros deui. Upami secara pendapatan lah gitunya apami atanapi uang sewa gitunya Nya. uang sewa. Oh nyapan sok Sok di urang aya. teh lamun tahunan ibadah ngahudangkeun sahur Mohon, ieu naon teh naon disebutna teh di urang mah ngobrol gitunya. eta sok aya nu Anu nyewa, eta gitu, disewa atau tanggal kumaha. kumaha? mohon. Oh, sewa. Selalu nyewa. sa opat berarti set Berarti berarti opat nya. Set. Ayeuna dirompok aya sabaraha set? Dirompok aya 3 set. 3 set. Eta teh di Aiman di Rai nu tadi nu sepertina ya. Opat set. Berarti sadaya 7. 7 set. Mohon. Nah bener dah hari tage mun teu salah mah ya bulan puasa kamari. Budak di imah bah cenah hayang nyewa reog anjing nyewa-nyewa teh atuh ka ditu we ka eman jeung teh ka tentin. Enggak ada ini mah di saha cenah? Aya di Abah. Ah gitu cenah. Aya di ieu mah dari orang Tanjak cenah. Oh enggak cenah cek saya teh nyewa. Nya kitu ngalider we barudak Di gitu. Abah sih di Abah. Ya kan eta ngabikin abdi tadi. Oh di Tanjak teh di Mertua. Di Katanya mertua. Di mertua nya. Oh mertua. nya. Nah berarti kan ayeuna kan kumargi nya kamari oge abdi si nya abdi di dieu parantos ngulem oge bintang tamu salah saweusna penggerak seni burok Mang Bajir. Mang Bajir nya. Nah Eta biasa nama ku urang di Landian si Bajir kurang si suka dan duka. suka dan Sukana kumaha sukana? Sukanya kalau ada yang menganggap suka. Dukana? Kalau menanggap itu personil aing yang dibayar kunaon. Dari para panaon gitu. ah gitu. Mang Bajir. Kan biasa nama ari aya da ayeuna mah tos teu aya burokan gitu meunanya eman meureun anu lamun hitunganna mah anu nanggap atanapi nu nyewa reog teh kan biasana mah alut-alutannya gitu alut-alutan buruk alut-alutan murang kali sunatna keluargana ditutup ku ujungna teh ku reog biasana gitunya biasana gitu mung ayeuna nuju sepi naon teh mah nu nanggap buruk Ya ada tos aya ari aya mah aya Kang Api cuman ayeuna mah kadang sok diketeng sok dikecer kadang abdi mah priogi mau ngina wungkul cenah gitu priogi singana wungkul gitu gitu mohon tah salami eta eman reog teh berarti kumaha tah dirompok we mana gitunya Mohon gitu. tuh heman padahal berarti sa tahun sakali berarti sekali nu rada seueur ieu mah nya nu sekali. nyewa mah tah eta kan aya opat kayak punten Kang Api aya opat eta bahanna teh tina si bahanna tina kayu naon eta Ari seueurna mah tina takal kalapa. kalapa kunaon kalapa gampil ieu Gampil bikin matna gitunya gitu untuk patos gelas mulanya ari kulitna nganggo kulit naon tah kulit embe Jawa, embe kismi lah. kismi nu paranjang ieu nya nu paranjang naon teh irungna ceuli aduh ieu mah irung mah ieu nya gitu paranjang ceulina oh gitunya tah eta upami kulitna ngadon atawa napi kumaha Ya abdi. atawa ngagaletos jadi kitu kulitna Meser basi-basi. masih mentah, kulit mentah, mentahan itunya berarti disamaknya lira di Aiman alhamdulillah tah kagituna para pemirsa sadaya kunaon simkuring di dieu dina channel ieu mau bed Aiman dina channel simkuring di dieu masih konsenna dina seni budaya sing goreng aya kakeung sabenerna mah simkuring teh di dieu aya kakeung ieu seni budaya tradisi paninggalan buhun teh kagerus ku zaman nya laas ku waktu pan hemannya heman pisan ye boa-boa karuhun urang baheula mah hayang boga reog hayang yeun reog teh disuk-suk tidungdung nepikeun ka kumaha lah kitu ayeuna jol geus aya geus dipangieunkeun tinggal ngagebuk tinggal nabeh jol diparohokeun ditaringgalkeun di kumaha nya kadang mah nya sok urang nu zaman ayeuna gitu emangnya ningali nya bukan berarti musik modern itu kumaha henteu gitu da pan mun cek Kang Api teh mah kudu mi waktu ngindung ka waktu mi bapa ka zaman ngan lamun bisa mah tulah seni-seni tradisi nu kita ulah sampai leungit gitu komo tah kugituna manawi himbauan oge ieu himbauan sareng pangajak di urang teh kan gaduh aya aparat pemerintahan desa aya kelurahan namanya aya palurah manawi palurah hiji waktos mah atuh
ngayakeun lah kompetisi Kompetisi seni tradisional. Naon tema pagelaran seni tradisional khususnya nu aya di Windu Herang. Kan aya burok, aya urang teh reog gaduh, ieu calung aya, terus naon teh seni rudat gaduh. Urang hirupkeun deui manawi urang hirupkeun deui. Da kumargi ieu nu hawatosna mah ka ieu ka penggerak-penggerak senina. Pengrajina ieu. Pengrajina, penggerak senina model sapertos saeman kieu upami teu aya tanggapan atau nepi teh anu nyewanya hawatos lah gitu. Utami namanya alat oge kan meureunnan baru lu kanya teu tiasa ditabeuh teu galember sakali ditabeuh jebol meureun gitu. Tah eman upami reog aeman kantos anu nyewa ku grup reog henteu manawi gitu. Grup reog nu manggung kanggo manggung gitu. Teu kantos Namanya, teu kantos. Tahunan we meureun pi kitu. Nah, kituna generasi muda Windu Herang ieu simkuring ngajak utamina aya Karang Taruna dalam hari ini meureun ka Kang Deni nya. Kang Deni Ambon, manawi Kang Deni Pak Ketua. Aya salah sawios alat seni di Windu Herang asli buatan Windu Herang, made in nangge lain made in Cina, ieu made in Windu Herang. Asli made in Kang Eman nyaeta keturunan ti Abah Ori, ti Aki Ori almarhum. Manawi abdi pamundut lah gitu ka Karang Taruna manawi aya sababaraha jalmi generasi muda nu katampung di Karang Taruna sok urang latihan, urang gembrungkeun di reog Windu Herang syukur kapayun gaduh grup reog anu nya hiji waktu bisa kolaborasi jeung nu gaduh calung manawi kitu kan. Kolaborasi sareng nu seni modern tiasa wae da ieu mah ari reog mah alat musik dinamis. Kamana we lebet lah gitu manawi insyaallah Kang Deni simkuring di dieu ti SNS Sawargi TV ka Karang Taruna Sang Adipati manawinya Sang Adipati manawi umajak lah gitu manawi ayo urang sami-sami hirupkeun deui geliatna seni tradisi di Windu Herang. Aya apa nih seksi bidang kesenian seninya aya gitunya. Ya gitu insyaallah. Tah eman ayeuna abdi naros deui nu salajengna. Misalna aya abdi gaduh ieu waragan nama misalnya tinggal kayuna hungkul. Pami ngagentos kulitna tiasa. Pangagantikeun kulit gitu. Tina kulit beungeut ganti kulit cak-cak misalnya gitu. Bisa eta. Yang moal tiasa tuh. Oh, moal tiasa. Bisa cak-cak lah. Bisa nu sakede bayawak itu cak-cakna nya. Cak-cakna di eman ngala atuh cak-cakna sakarung ka dihiji-hijikeun gitu. Kau pamik kitu tiasa. Aduh, bisa cenah. Bisa. Ieu mah kaolo wae, tong kaolo eman mun teu bisa ti awak kudu tegas jadi urang teh sebagai generasi muda. Ya. Sebagai hop. Mulai di aing mah. Asurupan orang subscribe. Bro. Nah, kita itu jadi ieu teh harapan Aiman ya, harapan Aiman cing sebagai pengrajin nu ngadamel reog. Harapanna kumaha ye ka payuna khususna ka generasi muda. Ya harapan mah hoyong gitu. Dan pemuda teh itu tiasa nyangareog jangan anjeunna gaduh grup reog gitu. Aya seni reog teh teu pareum gitu. Eta sae Aiman. Pan di urang teh nya calung aya nya Aiman grup calung aya tah. Bener ya reog di urang teh can aya ieu reog. Masalahna jadi kitu kahiji mih teu pareum. Nya kadua supaya generasi muda nu ayeuna teh geliat untuk seni tradisina lebih semangat gitunya lebih. Dan iya bro. Tah gitu Aiman. Kumargi tadi aya pamundut teh Aiman generasi muda khususna di Windu Herang ulah sampai pareumeun ulah sampai miceun kana seni tradisi salah sawiosna seni tradisi reog. Lamun hiji waktu ieu simkuring di dieu hoyong diajar ngareog karompok Aiman wios. Alhamdulillah. Tah barudak catet urang hiji waktu diajar ngareog. Urang diajar ngareog sugan we bisa. Da baheula mah meureun ngan saukur nutur-nutur hungkulnya gitu darek nyabak teu meunang cenah masing rusak segala macam gitunya. Biasa katerang abdi Kang Api di Windu Herang teh memang almarhum Aki Ori eta perintis pereogan di urang di Windu Herang teh. Da seueur seniman-seniman nu tadi tina reog teh gitu. Aya saha lah eta teh hilap deui pokona sabaraha jalmi nu gaduh reog di Windu Herang salah
selain di Abah Ori almarhum mun Abah Ori unggul Ngabori wungkul juga nama dah. Abah Ori unggulnya Teu aya deui di urang mah mau ukur eman terus karayuna tah saajatnya. ajat Tah. tah ayeuna ari perawatan reog di kumaha wae perawatanana teh Ya eta mah Pakaian body menurutnya. utamina mah kulitna lah gitu minta gember gitu upami kan diangger teh tiap sasi saum bae. Nah, upami tos beres teh diangkat si kulit teh. oh dilepas tina ayeuna Pas digantung gitu. Oh, digantung. Karunya digantung mah emang. Bios naon asa ulah gantung diri bae. aing cerita malam Lain itu digantung cenah digantung-gantung gitu sok luas. nah kan cenah ari ibarat olahragawan mah cenah ge Lionel Messi gantung gantung sepatu sepatu. cenah gitunya terus icuk mah aya kan teh icuk teh Aya, icuk aya Sugiarto keneh. gantung Gantung raket raket. manya aya mana gantung reog tah beureun tadi pamirsa sadayana kunaon eman tadi nuhunkeun ka generasi muda supaya supados ieu reog teh tidak gantung diri Ya. da karunya tuh ayeuna reog digantung-gantung duh aing meuni waas. Nah, jadi alhamdulillah eman sim kuring di dieu sapara kanca ti SNS Sawargi TV ngucapkeun rebu nuhun ka eman Sami. ulah keung eman sorangan ya duh aing reog teh asa nu ngadukung asa sorangan ulah keung Ulah keung. sim kuring di dieu utamina ye sareng-rengan di dieu ngadukung tadi tos dicarioskeun insyaallah ka palura ka aparat desa melalui Karang Taruna menawi Kang Deni Ambon Ya. manawi ayalah seksi seni manawinya di Karang Taruna mangga aeman manawi siap manawinya upami kedah ngalatih teh amanya Siap. alatna pakakasna ting engke bahasana mah nginjem ting kumaha aeman siap manawinya Siap. nah kitu alhamdulillah ku kituna aeman sim kuring ngaturkeun rebu nuhun ka aeman ulah patah semangat kuring ngadukung di dieu kuring ngadukung kuring hitunganna mah meureunan siap ngalestarikeun Ya. Kan kieu Siap eman. ngalestarikeun. Ti bapaknya ka eman, tah ke eman ge syukur-syukur ka handap, Tah, ka gitu. putra-putra Oh, yang eman begitu. gitu putra tah. gitunya mohon Nah, Aya nuntos mulai di ieu di didik lah gitu Dilatih. dikenalkeun gitu. acan cita acan. Tacan, waduh itu anak durhaka. nah jadi urusan naon tina reog kana durhaka lamun reogna dibaledokeun ka bapana duka ulah tuh Jadi lamun bisa ti panti akeori ka eman tah ti eman ka handap. terus gitunya terus gitu. jadi Terus nyante nah eta. Ayo ulil eta. Insyaallah ya. jadi engke hiji waktu teh mah meureunnan kan ieu meureun doping teh kan urang gerek ngeregenerasi meureun ka dituna teh meureunnya nya. tang teh dipanggil dia cenah oh ya saya itu generasi keempat dari Iya. Aki Ori misalnya Iya. gitu dari almarhum dari Abah Eman kan meureun gitu bangga eta teh nya Kayak urang we nu nanyana rareod. heeh kitu Kita saha eta mun aya keneh tau geus Amin umur atuh panjang umur. maksudna kitu kan beneran kata ieu reog teh reog legend beneran gitunya ieu reog geus 120 tahun cenah gitunya ieu nu Bang Paknang geus 200 tahun cenah geuning teu barang ieu na dan nu ieu mah ti abah nu ieu mah ti bapa nu ieu mah ti mamang pan terus Ya jiga gembyung lah. heeh jiga gembyung kamari kan aya bubuna gitunya atuh kitu Aiman manawi sim kuring di dieu sareng Mang Ubed ngaturkeun nuhun ulah patah semangat ulah sieun Aiman sorangan urusan reog kuring di dieu ngadukung siap ngalestarikeun reog Tah, bilih ieu mah bilih kan ieu teh ditonton ku seueuran ieu emang. mohon Cenah urang ka mana ieu mun rek nyewa reog di Windu Herang teh ka Eman teh. Tah alamatna di mana Eman teh di Ngalinggi di mana Aiman teh Alamatna di RT di Windu Herang. Windu Herang. RT 11. Ya. RW 4. Iya. Udah. Tos. Di Windu Herang. Windu Herang Ya, ingat di Windu Herang RT 11 ya. Mau bener sih kuaing bener. So. Jadi upami nu nonton ya sadayana nu Ya. hoyong Ya. nyobian nabuh reog Ya. atanapi badannya wareog ya. Sing atuh tong yayan ya kabawakeun aingna ya. Atuh dah. Sok Jadi maaf. di ayatna Kang Eman teh linggihna padumukanana di ya Kelurahan Windu Herang Ya. Ya bro. ya di RT 11 RW 4 4. di Kelurahan Windu Herang Palih Kidul manawi Palih paminggi Kidul. ti alun-alun mah ka Palih Kidul teras Nuhun. caket SD Windu Herang 2 manawinya Dah teu aya deui lah, teu aya di jadi lah pokoknya mal bileuk lah Iwal tika Gusti yang widi. hilirkeun du angin beuti
Nyanyi atuh Aiman cicing bae. Cicing lain masalahnya nya cek Aiman teh aing cangkeul. Tah gitu Aiman nuhun ieu kana Nuhun, waktosna. Aimannya. Kana waktosna mudah-mudahan atuh kapayun lah insyaallah ngalangkungan ieu channel SNS Sawargi TV mudah-mudahan atuh aya nu ka Aiman ya cenah abdi bade nambut reog. Tuh alhamdulillah ngabantos abdi mah da niatna oge gitulah. Niat HD insyaallah hasilna oge HD kitu nya insyaallah niat HD. Take hiji deui teh ieu mah masalah pabrik lah dapur kedapuran gitu ieu mah. Saset teh sabaraha eta teh pumi Bade meser ya mah ye, bade meser sana sewa. Pami pada mesernya kira-kira we lah. Kira wa ya kira kisaran 1.000 lah 1.200 Murah atuh nih. 1.200 cenging 1.200 gede set teh. Oh, ieu mah istilah ieu mah. Nya poho dina Tah, pedagang. kade Nya. ya. Geus ini geus pasti salah geus pasti Iya salah. atuh dah. Saya Hapunten ya bahasa apa namanya? Ya bahasa istilah mitos ilahar dina bag-bagan jual beli teh aya bahasa 1.000, 2.000, 3.000 tah eta teh ribu teh dalam ribuan berarti nol teh 1.000 tambahan deui 3 Ya. kayak cenah ge mah hayang meuli reog dengan 1.200 Oh, tah. dibere 2.000 ku indung lah Heuh, Aiman datang angsuran 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 Aiman cenah kitu. tuh Jadi ternyata istilah. jadi 1.000 teh antawis 1 1 juta dugi 1.200.000 saset Eta teh perkiraan Aimannya. kisarannya Kisaran, takkan kisaran. ke menawi cenah Aiman cenah kuring mah hayang diukir ulah poros bener nabi deui nya hargina ge nya gitu. Nah, menawi harga terendah tanapi kisaranana antara 1 juta sampai dengan 1.200.000. Satu set berarti teh Aimannya. Ya, insyaallah. Ya terjangkau lah kan namun 1.200.000 dibagi 400 ribuan Ya, hiji lah. sareng hiji lah. Itu meuli baso we bahe ngan sagorobak basona meureun mah bahe. Kita tuh Eman hapunten ya simkuringnya seueur banyo hapunten oge ka Eman ngaganggu waktosna tos tiasa sumping rurumpaheun ka studio simkuring di dieu urang ngobrol alhamdulillah seueur ilmu syarat makna oge harapan Eman tadi nu disanggepkeun terakhir insyaallah ku simkuring bade dikomandangkeun terus di ieu channel kumargi simkuring oge di dieu masih konsen kanggo nya utamina mah manawi hoyong ngabantos ngalestarikeun budaya Sunda. Ya. Ulah sampai Budaya pare ulah buhun, sampai leungit budaya buhun tradisi. Atuh ku kituna Eman hatur nuhun simkuring bilih atuh Eman aya di kaperyogian anu sanes. Nuhun. Simkuring di dia ngucapkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan ka Eman manawi sakitu anu kapihatur ti simkuring. Bilai topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Doping, Dongeng, Ngopi, jeung Kuring. Urang buktikeun wae ka Eman. Da kusabab tadi simkuring geus diajaran jeung simkuring oge nyebut ka Eman teh tongkeung Eman ulah ngarasa sorangan. Simkuring ye di dieu. Aya ngadukung jeung siap ngalestarikeun seni budaya utamina nu siau. Utamina anu hasil karya Eman. Ngan kayak tadi asa ngadenge suara aneh aing. Ada suara kemisteriusan gitu. Jadi suara tanpa jejak. Suara tanpa jejak. Saeutik kata nama aduh. Sangat riwah. Kudu saeutik riwah. Gitu. Komo deui nu matak riweuhna mah lamun eta nu saeutik jeung babaturanna mah pilu. Ha eta mah Terus aya carita kitu jama kolot cenah. Karena bah kacai eta tim mimiti keluar timah dut. Nah, hari hanjat ti cai datang ka imah calana digigiring. Demi nu jeung babaturanna gitu. Tah gitu. Lah banyol moal Dikondisikan lah itu. kita nanti coba suara-suara keanehannya dikondisikan da kami ge lamun teu kuat bae teh geus teu katahan gitu. Kami ge teh ngan sing asup teh sing kasoting nyol berwak we gitu kan dah masyaallah teu kabayang nu pak berwakna teh. Tah kadis para partai da. Ka insyaallah manawi abdi ke sejak ngontek heula lah Abah Dodon ke Abah Dodon Nah, sekalian kan di diaspora partai aya peninggalan jejak. Oh, urang-urang langlangan. Aya tajuk, Al-Hudori. Al-Hudori. Insyaallah ke urang netepan di ditu lah nya, netepan di ditu. Insyaallah ke ka diaspora par manawi ka Abah Dodon utamina ka kabid naon teh lah duka ke Abah Dodon lah di ditu da anjeunna ge penggiat seni oge di Kuningan. Insyaallah Abah Dodon simkuring ke SNS Sawargi TV sejana pangan ka diaspora par ka ditu hoyong ngobrol perkawis seni budaya di Kuningan teh dugi ka ayeuna teh tos kumaha manawi kitu nya. Tah ayeuna mah urang buktikeun tadi ka Eman ulah keung sorangan simkuring ye
nu siap ngalestarikeun jeung ngajaga seni budaya nu ti Aeman utamina tah pakakas parabotan reogna hasil karya Aeman. Sok ngan ieu teh kusabab aya 4 pakakas urang ngan duaan urang panggil deui wae. Nya. Mih rada bedo ye urang adi lancah Lancah. itu ge urang adi lancah ngadu urang panggil yang pertama kita panggil Ya. Ya, kita tampiling cenah. Feeling. kita tampiling Iya. Kela lanceuk nah adina lain teh. mih rada merenah adina heula Adina heula. adina heula baiklah para hadirin yang berbahaya Iya. kita akan tampiling bersama-sama Ya. pemain reog yang paling besar badubang Iya. pak tiba-tiba Mang Opi. Oke, baik kekilan atuh. Eta mah rek tinju. Baiklah. Kita tampil pun. Iya. Penampilan yang kedua dari kakaknya Mang Opik. Iya. Kita tampiling bersama. Iya. Mang Wane. Si Campernik ya. Jadi taya jadi ya Adi lancah tibalik Adi lancah ngan ieu mah ulah ibur ka sasaha lamun kenukeun naronton teh cenah eta lanceuk nama nu eta anu ieu nyebut lanceuk Kali tage aya nu ngomong ka urang cenah Adi lanceuk pan ieu. Lanceuk nanu ieu cenah kitu. berarti jadi karolot ya Casela tuh. urang ge kitu aing kita mau ka lancah jeung lancah tah jadi pamirsa sadayana ieu dadah teh lain pedah keung hayang ganti heupmang lain gitu lain urang mulai bae urang petakeun naon tuh tadi terus diajarkeun ku Kang Eman urang nabuh reog insyaallah kapidangkeun naon cenah di lagu naon cenah Laguna nyata Maribaya. di Maribaya Di Maribaya manehna kungsi nyarita cenah asih karandaka jeung dedeuna najan angin nu lirih teu datangna da sok inggis manehna pegat cintana di Maribaya manehna serah tetepan nyucruk nyuung asra renghap sate kadan taya daya nuasa nendang cintana da sok inggis manehna nendang cintana makalangan kuring lempang dina jero pangimpian di Maribaya manehna serah tetepan